Menyebutkan kalau Rasulullah SAW. Jadi saumul salah saudara japin, saumul awam, saumul khusus. Nah, ternyata sudah teh ilang. Cek Imam Ghazali teh kanyakeun ku anjeun. Namun bahasa ilam teh aji ku anjeun gitu. Ana sauma saya puasa teh salah saudara japin aya 3 rakaat puasa. Dia secara syarat batin itu. Hiji saumul umum, hiji aya puasa anu umum. Wa saumul khusus nomor kedua aya puasa khusus. Wa saumul khususil khusus nomor katilu aya puasa khususil khusus. Jadi puasa teh aya 3 derajat, aya 3 tahap, 3 tingkatan. Hiji puasa umum, nomor kedua puasa khusus, nomor katilu puasa khususil khusus. Ayeuna naon aya puasa umum ama saumul umum. Anapan ari puasa umum bahwa kapul batni wal farji an qadai sahwati. Hari puasa umum nahan patuangan tina barang leut jeung barang tuang jeung panyahan panji an qadi sahwati tina ngalaksanakeun kahayang sawat. Jadi sawat urang teh hayang tuang teu disacarek ti magrib ti subuh ti ka magrib. Hayang eut ditahan. Ayeuna umpamana hayang bersetubuh ditahan. Ai meurang mah teh wae. Amana Al-Quran surat Al-Baqarah uhillalakum lailatas syami ila nisaikum. Penting menang. Jadi halal penting mah. Ila rapas ila nisaikum.